Saya Maulana Hasanuddin Hiber ti Banten ka Mekah ieu jampena. Syarif Hidayatullah Hiber Cirebon Banten Mekah jampena ieu. Awas hati-hati. Sunan Kalijaga Hiber ieu jampena. Mantap hati-hati bae. Lain sembarangan awas. Sekali deui Bismillahirrahmanirrahimil akbar. La ilaha illallahul jalilul akbar. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa qad khaba man hamalahu zulma. Wali terus ke. Sia haliber kabeh. Wah, atuh aing teu bisa hiber sia hiber. Silakan, geus sakitu bae lan. Bahaya. Parang sana ilmu babari mere. Masya Allah. Almarhum Abah ti dia berangkat ke Banjar. Berangkat jam 7 sampai ke Banjar jam 10. 7, 8, 9, 10 hanya 3 jam. Kaget ti dia berangkat saat eta jalan itu terlalu bagus tapi 3 jam. Kaget ku lagi keur ngaji, Abah datang, ya Allah. Percaya tuh, percaya. Begitu kula menghampiri, diajak dahar, kurang ke Jogja. Berangkatlah jam 11 di Banjar ke Jogja. Set. Sampai Jogja cuma jam 3. 12, 1, 2, 3. 4 jam. Di kumaha coba? Iya babacaan eta tah. Babacana eta dipraktekkan ku kula waktu guru kula di Garut maot ajengan Abdullah boga ijazah ti Abah berangkat ti dia baca ku kula 2 jam sampai Garut kula sorangan heran iyalah babacaan dibaca ku Habib Rozak ngabaged dibaca ku Kipudoli kempes ban dibaca ku Ki Jamal lihat hulu datang wiridan iya kene tapi kumaha nu macana Habib Rozak geus kikiran hadena aya kula disungkurkeun ngaguling ka empang ieu kok Kangjeng Nabi bisa hiber wali-wali bisa hiber. Masya Allah lamun urang nyaritakeun Syekh Mansuruddin di Mekah napak sancang set datang ke Banten. Lamun Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Mekah set datanglah ke Tasikmalaya. Geus puguh para wali-wali sangat. Syekh Khalil Bangkalan bisa hiber. Pernah Habib Rozak hiber ka tembak ceh. Hancur ke ieu wiridku hebat lamun dipake ku batur ke ieu wirid istimewa amat lamun dipake ku batur ke ieu wirid teh betapa luar biasa. Atur salam Habib Lutfi kadang-kadang hiber Habib Lutfi Gus Dur kadang-kadang hiber kan tilok bebeja Habib Rozak mah endek nage geus bebeja gua terbang nih ya manja duk enduk hiber bebeja ya Allah kok mau Haji Pendi mah ya aing dek hiber ya ya gua lagi di atas ya cak anaknya mah besok kita bawa ke Grogol ya aduh murid aing gagal kabeh. Iya bisa hiber memang kumaha kitu nu mantap bisa hiber dina hadis Muslim dijelaskan cek Gusti Allah Kangjeng nyaritakeun abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa ma indallah
fakhtara ma indallah fabaka wa baka Abu Bakar. Masya Allah. Cik Kangjeng Nabi aya seorang hamba anu dititah milih ku Gusti Allah baina ayyutiyahu zahratad dunya, antara kemewahan dunia jeung kemewahan ma indallah. Fakhtara ma indallah, hamba tersebut memilih kemewahan anu aya di Allah. Teu pernah sebersit tai kuku acan Kanjeng Nabi mencintai kemewahan dunia. Teu pernah sagede sireum acan Kanjeng Nabi resep kana dunia. Menganggap dunia teh bangke. Pernah sahabatna ditanya, itu naon? Bangke tuan. Nu bogana resepen henteu kana bangke, nu mantak dipicen ge tersepen. Allah leuwih tersepen karena dunia tibatan nu boga bangke terhadap bangke. Kanjeng Nabi mah eueuh setik-etik acan cinta dunia. Ketika teu aya cinta dunia, eueuh nu ngahalangan. Nu mantak Habib Roza kaji pendi teu bisa hiber, berateun ku pesta. Berateun ku mio. Berateun ku Avanza, karunggoni geus ambalayah di otakna. Otak teh lain pilu ku Allah, tapi bermacam-macam nu unik deui. Resep ka urang Lampung nu putih. Anu galak teh ka salaki. Iya. Ndek hiber berat ku Vespa. Ndek hiber, oh malah hayang kumacarana ceki Fudoli ye. Hayang ganti ye. Tina Avanza ka Kijang, alhamdulillah geus ti Kijang hayang ka Fortuner. Pancena kieu ngomongna kita nyanana ngomongna kitu. Sok Fortuner. Di Inggris-Inggriskeun. Etalah nu mawa teu bisa hiber. Etalah perusahaan nu bisa teu mawa hiber. Kiai kajen jago hadisna, jago tafsirna, tetapi salah ngagunakeun hadis jeung tafsir, boro-boro hiber ka langit, boro-boro hiber cara wali sanga, hiber di Imah Ahok. Salah. Mun eueuh di jero hate segala rupa dijamin bisa hiber. Lamun Kangjeng bisa hiber minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha, apakah orang kudu nurutan ti dieu ka Masjidil Haram, di Masjidil Haram haju urang hiber ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa haju naik ka Sidratul Muntaha, can kaburu ge naik ka Sidratul Muntaha geus bredel sia ku tentara Yahudi. Kula ge waktu geus ka ditu geus sieun bae eta. Deka Masjidil Aqsa ka Jagus asana urang paeh cenah di ditu. Terus adik-adik kula ulah kaji asana urang paraeh cenah. Wah ieu mah teu beres, nu diajak borangan kabeh. Borangan kabeh tah urang kuari mah maningan cerita diri urang supaya bisa hiber, tetapi lain hiber cara Kangjeng Nabi. Anu jelas mah urang menyaritakeun Isra, subhanalladzi asra. Lamun urang nyaritakeun dina thariqah, seluruh thariqah, Isra adalah berlambang satu perjalanan di malam hari, berarti di kegelapan hati untuk mendapatkan cahaya. Sebagaimana Kangjeng Isra Mi'raj mendapatkan cahaya, artina cahaya bisa singgah di singgasana ilahi. Babarengan jeung Gusti Allah, tanda barengna jeung Gusti Allah dibere oleh-oleh. Urang ge lamun tah si mamana ditanyakeun ku pamajikan, mana oleh-olehna? Ye, tek asli berarti. Satu kali deui Ki Jamal mana oleh-oleh? Oleh-oleh malulu. Nu kamari gecan beak. Nanyakeun oleh-oleh malulu.
nyandung aing sih bau gagah amat sih budak oleh-oleh teh lainana tanda bahwa orang bener tas di ditu kangjeng diberi oleh-oleh salat sakumaha kangjeng diberi oleh-oleh salat lain sembarangan salat tapi ternyata cak Gusti Allah Muhammad bawa ieu oleh-oleh sampaikan ke umat anjeun ketika umat anjeun hayang kapanggih jeung kaula ieu lah laksanakeun salat ketika orang salat bisa kapanggih jeung Allah nu mantak teu meunang barang dahar teu meunang ngomong sembarangan teu meunang gerak-gerak di luar aturan sebab naon urang keur kapanggih jeung Allah sok geura laksanakeun sholli Allahu akbar mulai karung aya insyaallah cak Allah salat segitu masa aya karung ayam Allahu akbar jahe cikupa cak Gusti Allah nu bau di bawah salat nu bau mantepeun di imah Allahu akbar citikar dan lain-lain sebagainya lain salat cek Gusti Allah kos kitu aing moal manggihan nah maka mulailah ulang isrokeun Imam Ghazali dina Ihyana Syekh Abdul Qadir dina Silul Asrarna Syekh Maghribi dina Tukilanana Abu Hasan Asyadzili dina Manaqibna nyaritakeun Isra umat Kangjeng mah awak kurang zahir isrokeun geura ka jero kolbu tinggalkeun awak isrokeun geura ka jero kolbu sebab di kolbu cek Imam Ghazali aya Baitullah tawafkeun geura diri urang di Baitullah aya Allah bisa ngaisrokeun awak urang ka kolbu di kolbu urang tawaf sebab didinya aya Allah hadirkeun dengan cara tersendiri urang bakal kapanggih jeung Allah ya Karim indah lamun tadi Habib Umar nyaritakeun kelazatan ibadah lamun tadi Habib Umar nyaritakeun keindahan ibadah hendak bisa lazat jeung indah kumaha lamun qalbuna encan akur jeung qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla bersihan heula bahagianya kesucian hati yang indah mengingat Allah dalam ibadah lamun hati nu suci inget ka Allah ge tinggal urang introspeksi aing lobaan inget ka naon si qalbu aing sok geura introspeksi urang masyaallah Karim mantap kula tadi berang ngobrol jeung sababaraha tokoh pada mingguan nyaritakeun seputar gubernur nyaritakeun seputar menteri nyaritakeun seputar presiden ujung-ujungna aya bahasa kieu iya ya kiai ya mendingan juga kita cari presiden yang bisa syahadat jangan asadu aja saja teh yang mantap asyhadu alla ilaha illallah kok presiden kita nggak bisa baca syahadat sih atuh sia nu milih tolol meureunna aing onam sia nu milih sia nu nyawad di presiden orang acadu cenah aing cak sia para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika pucuk umun hiber ke Mekah babacaanana lain tadi perem ngahareup matahari diketigkeun cin salabin aya bahasa kadituna Ki Jamal nu bisaeun aing mah teu bisa Ki Jamal bisaeun nya nama deket ka Baduy nyana guguruna ka Baduy begitu keur hiber set cek Maulana Hasanuddin sial teh budak hiber langsung Maulana Hasanuddin baca bismillahirrahmanirrahim akbar la ilaha illallah jalil akbar kembali teruskan pokoknya hiber baheulanya saya usia direkam pan ke bisi sia ngawirid eta bae hiber set datang ke tengah-tengah ditoel ku Syekh Maulana Hasanuddin hei ngadu balap sia jeung aing
batur mah balap teh di angkasa, batur mah balap di luhur, urang mah balap teh kan sakadar di sirkuit, urang mah balap teh cross dan lain sebagainya. Syekh Maulana Hasanuddin di luhur. Awas ya, ayo babarengan. Tetapi awas ya, ngadu. Lamun sia mapatkeun babacaanana sia menang, aing eleh. Tapi lamun aing lu menang, sia eleh. Oke, sasalaman di luhur. Teh bajakeun ku Syekh Maulana Hasanuddin nu tadi babacaanana. Bismillahirrahmanirrahim akbar. La ilaha illallah akbar. Ana tiluju mal diteruskan. Set, baca ku dia. Teu bisa. Teu bisa langsung turun ke handap, turun ke handap. Tolong jakina tolong baca dibacakan ku jalan bin salabin tetep tolong gubrak ka laut. Lamun ku Syekh Maulana Hasanuddin teu ditulungan qoid di laut, tapi Syekh Maulana Hasanuddin inget ka Kangjeng teh rahmatan lil alamin. Turun Syekh Maulana Hasanuddin cekel lempang di luhur laut. Ora bisa. Baduy campur Jawa kieu teh ya. Tungtun ku Syekh Maulana Hasanuddin nampak sancang di luhur cai, lempang di luhur cai. Masya Allah, wiridana nu tadi. Lamun dek ijazah siap. Sapi 2. Moal maju. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Layaknya dilanjutkan cerita Isra supaya mendapatkan cahaya, tapi lain cahaya lampu. Urang tipoek hayang mendapatkan cahaya lampu mah gampang, tinggal datang bae ka toko lampu dek meulin sabaraha watt gampang. Tetapi cahaya ieu adalah cahaya ilahi. Ketika urang geus mendapatkan cahaya ilahi, hate urang aya mataan, hate urang aya celian, hate urang aya irungan, hate urang aya sungutan, tur ngabogaan jangjang, ternyata hate bisa terbang melayang ke alamil malakut rabbil alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, henteu kudu cerita-cerita anu jauh-jauh, wali-wali nu aya di urang bae ge luar biasa, ti mimiti kitu Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Jawa Barat, Banten, hayang sakumaha dongeng tentang kekhawarikan, tentang keanehan para aulia Allah. Nu jelas urang hayang kapanggih jeung Gusti Allah Mi'raj, laksanakeun salat, sebab ieu merupakan oleh-oleh Kangjeng Nabi hasil Mi'raj mukalamah jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal teangan ilmu salatna nu rapih. Aya henteu di SD belajar salat, di SMP SMA belajar salat hanya di pondok pesantren. Hayang bisa salat nu bagus di pondok pesantren. Kade make pondok pesantren, pondok doang. Haji Pendi ti orok hirup di pondok can becus-becus datang ka kuari. Malah datang ka paehnya di pondok mah terus. Tah, pondok pesantren. Tetapi pondok pesantren lagi nu bener-bener memahami tentang makna salat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun tentang Isra, ieu adalah merupakan perjalanan di tengah malam, yakni di kegelapan mata hati untuk mencari sinar ilahi. Tentu kudu aya anu ngabimbing, henteu bisa sembarangan, maka dibutuhkanlah seorang mursyid untuk membimbing ke arah cahaya supaya bisa mi'raj. Urang mi'raj lain berarti naik ke langit, ka hiji, ka dua, ka tilu. Allah mah lain di aras, Allah lain di sidratil muntaha. Allah di Al-Quran dijelaskan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Urang bareng jeung Allah. Wa huwa aqrabu min hablil warid. Allah leuwih deukeut tibatan urat genggerong. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri urang coba perhatikeun aya Gusti Allahan. Apakah maneh henteu neuleuh mata hati anjeun kabeh. Maka mencari Allah lain kudu naik ka sidratil muntaha.
tetapi naikkan diri orang setelah meninggalkan dunia jeung makhluk, insyaallah orang bisa mendapatkan cahaya. Ketika cahaya eta aya, nikmat kakarake lazat. Iyalah qad aflaha man tazakka. Bahagia jelema anu bisa ngajernihkeun ngamurnikeun hate. Tinggal kumaha tuh kiai carana? Gampang eueuh nu sulit. Ya Habib Rozak ke geri emang bisa hibernya geus eta. Aya bangsa 5 meter malah. Aja nabrak tangkal kalapa. La iraha deui insyaallah urang teruskeun wiridan nu tadi. Saharunya aya nu katayakan. Minimal ulah waka urang berangkat ke Mekah, ka Banten ulah waka. Urang beberangkat tamun aya jahe just. Masya Allah, muanya nu kolot indah. Cak nu kolot tadi ayah kok kuari kamananya tekebal orang ayah deui kadi set kuari ayah deui jadina teh isuk kitu deui ke ayah deui ke eueuh deui pamajikan ge moal nyangka wali ka eta salaki asana pemaksa laki aing jurig meureun ieu asana ai kawali mah jauh. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mirajkeun diri urang ti jasad urang ka kolbu, isrokeun kitu diri urang ti jasad urang ka kolbu, mirajkeun kolbu urang ka ruh, bakal datang ka sirrun min asrillah, didinyalah bakal mendapatkan kelazatan jeung keindahan. Saha contona? Loba di Indonesia mun dicontoh-contohkeun ngan jelema kos kitu makin luhur makin lalagaan, makin luhur makin teka tebak, bahkan loba kaciri du salah. Urang lamun nyaritakeun keluhuran Habib Lutfi luar biasa, tetapi kadang-kadang Habib Lutfi nyanyi tapi beda jeung ieu nyanyina lain deui. Ieu mah nyanyina ka ditu arahna, ieu mah ka dieu arahna. Habib Lutfi nyanyi, Gus Dur sok nyanyi, mentek ulah kaget lamun kula penting nyanyi. Ulah kaget, boga kula ke nyanyian. Sebab seorang mursyid itu harus lengkap, paham tentang lagu-lagu, paham tentang syair-syair.